si Mang Ano ya sambarkan ah. Mana karena naon ditepokan kan yang ngulang wajah kan loba pikiran. Nya ka Mang Ano teh heran euy mikiran babaturan Mang Ano eta ngojek ka di jam 2 nepi ka jam 3 menang 5 juta ka. Wah asli Mang Ano eta teh jago berarti babaturan Mang Ano ngojek nanya. Nya kitu matak Mang Ano mah heran ka, tapi aya nu aneh deui ka. Aneh naon Mang Ano? Nya ka tapi aneh teh kieu ka kan baturan Mang Ano teh rek ngojek teh mawa motor. Tah balikna teh lempang. Duh anu mama nih bodoh gitu-gitu gini teh nyaho. Eta pokok kitu ka Mang Ano oge euy. Mano atuh eta teh lain jago ngojek na. Lamun ini teh mau motor terus balik itu mau motor eta teh dijual terus menang duit gede gitu Mang Ano. Aduh. Umurnya ka kitu atunya.